Assalamualaikum. Gunung teu meunang dilebur, ulah bohong, kudu akur ku babatur, lobak ulah diruksak, ojol teu meunang dipotong, pendek teu meunang disambung. Pipit kudu amit ngala kudu menta, ngageudik kudu ngewara, mun neuteuk kudu sateukna, mun ngilas kudu sapasna. Mun ngadeg kudu sacuekna, nu lain dilainkeun nu aya dienyakeun, ulah gorok ulah limeuh. Gunung teu beunang dilebur lebak teu beunang dirakrak buyuk teu beunang dirobah larangan aya di darat di cai gunung aya maungan lebak aya badakan lembur aya kokolotan leuwih aya buayaan. Kalawan kamurundung kumaranda, alun dasar disasaran, poek mangkleng dikotrekan, hujan gedi ditayungan, mun leueur dihenteukan, aleungan dasar disasaran. Ulah geduh kalinduan, ulah liglig kaanginan, kudu jadi walik sagiringan, kudu jadi gagak sagelangan, kudu sareudek saigel sabobok sapihanean. Kacaing jadi saleuwih, kadarat jadi salogak, kudu bisa silih asah, silih asih, silih asuh salulureun pibapaeun. Sapantaran pibatukeun, sahandapeun pianakeun, nyaangan elmu lain ti bincurang, tapi ti papada urang. Hatur nuhun.